Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu jeung ari anu dikarepkeun bil istidlali ku ngajadikeun dalil Allah ka makhluk. Eta al majdubu jalma nu dina maqam majdub alladzi anu hasolat hasil lahu kaitu majdub naon ipakotun cager nu geus lilir. Majdub teh kaos jalma sare majdub teh ipakot he lilir di dieu ngan lain sare nu majdub mah. Majdubun teh nu ditarik akalna balik kabeh ka Allah. Boro-boro inget ka makhluk salianti diri karena rarasaan diri ge geus teu inget kan. Majdub mah gitu. Jadi murni tajalli kadat Allah. Jadi ayana majdub teh dina tajallidat ayana majdub. Nu tajallidat teh aya anu dina maqam mustawan, aya nu dina maqam qoba kausen, aya nu dina maqam awadna. Tajallidat teh eta teh geus nepi kana tajallidat ngan kakara dina maqam qoba dina maqam mustawan. Maqam mustawan teh mana? Jadi antara tajallidat jeung teu inget ka makhluk teh sarua. Istawal ma'u wal khosbata, cai papak jeung kayuna. Mun dina balong teh mah tah aya baheula sok aya geuning dina jurumiyah contoh istawal ma'u wal khosbata. Jadi antara teu inget ka makhluk jeung tajalli kada teh tak saimbang dua. Gitu. Eta mustawan. Ka Allah tajalli ka makhluk teh inget. Eueuh makhluk teh hafid. Salian da teh eueuh tah inget keneh kana eueuhna da. Kana eueuhna makhluk. Sabab tajalli kana da. Tah qoba ka Hosen ingetan ka makhluk eueuh teh beuki saeutik. Saking kuatna tajalli ka Allah, ingetan ka makhluk teh beuki saeutik. Leutik-leutik. Aya sesa saeutik deui ingetan ka makhluk eueuh. Tah eta qoba ka Hosen. Jadi gogedena geus tajalli dah. Eta qoba ka Hosen. Tong nanyakeun kitabna tuh. Awadna mah tajallidat murni. Teu inget aya, teu inget eueuh ka makhluk. Mata wusulu sirri ila hadratil ahadiyah ma'artifa'it tamayyuz. Definisi lagi. Eta ge definisi ceuk ahlu tahqiq kana kitab mah. Kana jemu umuk ni aya. Tapi bahasana lina ripan awadna dina jami umuk ni itu ngan jelaskeun tajallidat. Kitu dina tajallidat aya anu baqo itamayuz, aya anu irtifa itamayuz tak kitu. Aya na jami umuk ni. Can diaji kitab negenya. Jadi panjang keneh ngaji teh urang teh kan. Kakara bisa alfiah mah jeung Johar Maknun panjang keneh ngaji teh. Kade lain cek kali hakikat ulah ngaji alat lain kade salah.
Cuk guru mursi ulah ngaji alat henteu, ngaji alat ge meunang ngan ulah kahijab ku alat. Gara-gara ngaji alfiah mentog we na alfiah ulin we di dinya. Ari alfiah nyaritakeun naon cing? Tisok alfiah Kang. Nu dina alfiah aya naon? Nun wiqayah aya, biar nisbat aya. Nyaritakeun i'rab jama mudzakkar salim jaduna aya nu jaduni macana i'rab. Ari i'rab Allah lain. Mun akang inget kana i'rab poho ka Allah goplah eta teh kan. Eta jadi fitnah ngaji alfiah teh. Lain ulah ngaji alat, Kang ngaji alat ge alus bisa mangan ulah ka fitnah. Lain tong boga duit, boga mah alus, ngan mun mitnah duit ta eta kudu dicarekan lain dipikeun. Da ngacor gitu anggus teu ku duit kudu dicarekan lain dipikeun. Ada ya salah paham ya ahli-ahli dohir. Disangka ceuk ahli tauhid jeung ulah ngaji alat lain. Aji alat fikih diaji, tasawuf diaji. Ngan ulah ngaji alat tungkul tasawuf teu diaji, tauhid teu diaji gitu. Sing tamat ngajina ulah ngaji sawareh gitu. Mari sawareh-sawareh mah mau jadi baju ge aing mah bisa ngeput leungeun ngan ngeput karah teu bisa. Lamun teu bisa ngeput karah jadi baju mah sing tuntas ngaji rek ibadah, ngaji fikih, tasawuf, tauhid. Ulah ngaji alat we geus we mesantren tasawuf teu diaji, tauhid teu diaji, pas der teh ibadah bari cacat ubudiyah jeung abudah. Asa geus bener na ibadah ta eta kan. Jeung lain ukuran ngaji alat mah usul jeung teu usulna jalma lain ukuran eta. Aya nu teu bisa alat usul, aya nu bisa alat usul aya. Matak lain masalah ngaji kade. Ulah nyangka ahli ma'rifat nyarang ngaji fikih, ngaji alat. Cek salah ulah. Mun aya nu kitu, salah eta teh Kang. Salah naon? Salah pendapat eta teh. Nah gitu kadenya bisi aya nu bejakeun cek guru mursyid atau cek ahli hakikat atau ngaji alat cek saha ahli tauhid ge bari saeun alat nyahoeun nun wiqayah gitu nyahoeun sifat musabahat sok kan apaleun wa kullu hayal jamu badahu silah teh ahli marifat oge lain ahli alat tunggul nu bisa eta teh. Nah gitu kan. Punten ya rada tarik saeutiknya kan. Gitu. Akang lepas pendapatna ulah saware-saware. Kena dengdek kana alat mu ngaji tauhid salah. Kena ngaji tauhid mu ngaji alat salah. Ilmu mah penting kabeh oge. Boro-boro ilmu nu ta'alluq jeung Allah, nu ta'alluq jeung makhluk teh teu naon diaji ngan urang ka fitnah hungkul. Pejakeun cek al-ijtihad ngaraji alat, ngaraji tasawuf ngan ulah ka fitnah. Ku alfiah, ku johar maknun, ku mante ka fitnah. Eun aya ya dina YouTube. Gabah. Tak gitu Kang. Geus ulah kapapanjangan bahasa eta mah. Nyaritakeun majdub, ya nu teh apaleun majdub teh edan we lain edan majdub. Jalma di jalan cumpang camping disangka majdub gelo eta mah nu majdub mah di kajat nikahanana diraksa ku Allah singkeur majdub ge mal asupai mah batur mal salat lohor 5 rakaat moal sing majdub ge da dijaga ku Allah mah meuncinto mah batur moal kira-kira keur majdub moal kabablasan ilmuna moal tak kudu sing tuntas ngajina ngarah apal ukuran manaan ujlah kabablasan dia. Jadi majdubin teh jalma nu tajallidat anu teu inget aya teu inget eueuh ka makhluk majdub eta. Mata ya dina tajallidat teh aya nu disebutkeun dina tajallidat teh ya kan aya anu cicing dina makom mustawan qoba kausen atawa adna itu atau bahasa hakikat mah arifin majdubin muqarrabin tingkatanna itu
Jadi nu geus tajallidat teh sanajan inget keneh ka makhluk Allah, arifin disebutna da geus tajalli kana dat. Geus bisa nyaksi kana dat Allah. Gitu. An kumaha cenah nyaksi dat Allah? Ngaji heula ka guru mursyid, demal bisa nyaksina ge. Kitu ngaji heula mah. Get bejakeun geura. Diterangkeun. Lamun ngaji tauhid ka guru mursyid engke bakal timbul paling saeutik 5 kesimpulan. Oh, si aneh deui we ngajina nya kan. Engke teu mau ka dibejakeun. Nah gitu. Cukup maca kitab hungkul kan. Yang ngusul teh maca kitab ya hayo. Ari riadoh teu, tarokin teu, suluk teu, ari kumaha usulna. Sing jago maca kitab ge. Mau bisa usul ieu. Mentak loba nu kapitnah ku maca kitab. Ngaji alat yang bisa maca kitab muru kitab we. Hate mahjub maka Allah teu diurus. Ngurus maca we teu ngurus hate. Padahal nu dibaca teh keur sarana taroki jeung sulukna hate. Ya kunaon kalah jadi fitnah, mentok dina ilmu, insyaallah. Lain tujuan ilmu maka wusul ka Allah tujuan. Segala ilmu kurang dijadikan sarana taroki jeung suluk ka Allah supaya jadi ahli usul. Ngaji alfiyah sabab usul. Itu ngaji johar makun sabab jadi usul. Boga duit ge sabab jadi usul. Boro-boro alfiyah. Boga duit akang teu? Henteu mentak teu kurban gitu boga duit. Geus nyaungan ari udud ngeureuy. Udud aya. Geus Kang sok era nyaritakeun sorangan. Tulikeun deui. Jadi aya nu ngadalilan makhluk ku Allah teh ta eta teh majdubin nu geus cager. Tina majdubna. Jadi geus balik deui ka makhluk. Jadi makhluk teh sanggeus majdub teh kapanggih balik deui. Tadi mah nempo makhluk poho ka Allah. Ayeuna mah ditinggalkeun makhluk lempang menuju Allah jadi usul. Sanggeus usul majdub. Teu inget ka makhluk aya teu inget ka makhluk eueuh. Boro-boro makhluk afal Allah sifat Allah ge geus teu kebandungan murni tajallidat. Di hadrat ahadiyat mah matak aya hadrat wahidiyat, wahdat, ahadiyat. Gitu. Wah jadi panjang deui ngajina kan. Jadi majdubin nu ngadalilan Allah ngadalilan makhluk ku Allah teh nu geus cager kan. Balik deui ka makhluk inget deui. Inget ka makhluk teh lain kos nyaksi urang ka makhluk nu mahjub man ningali makhluk teh. Kos ningali datiah ningalina datiah makhluk. Ari itu mah ningali ka makhluk teh eueuh tapi di angan-angan aya. Ta'akul ngaranna. Ta'akul kan. Mun dimisilkeun teh mah jalma mahjub mah ningali makhluk teh jugurna makhluk, jirimna makhluk. Ari ahli Allah mah inget ka makhluk teh henteu pikeun jirimna. Naon ta'akul hungkul. Jadi gambarna, gambar makhluk. Lamun orang marahu di lautan, di walungan, aya tangkal kai runtuh ka walungan bisa liwat mah. Moal da aya da kahalangan ku tangkal kai jirimna eta. Ta arifin mah ningali kalangkangna. Kalangkangna aya gambar tangkal kai dicai aya. Parahu liwat bisa? Bisa. Ta arifin geus kitu. Asok ningali gambar ka makhluk urang. Mun ningali gambar ge moal resep. Asok resep kana gambar duit. Matak aya hubud dunya ge sabab ningali datiahna dunya. Lamun teu ningali datiahna dunya wala ya hubud dunya. Menyarsep kana gambar. Tenang aing na balong aya gambar tangkal kai 7 dituar engke dijual bisa mah. Amtak teh atoh. Dengan aya sote gamarna tangkal kaina mah eueuh na kebon batur.
Lawan orang geus nganggap dunia ieu teh gamar kan. Surahna hungkul mun geus diaram surah ya. Ini ti dunya muka sapah ka malakut surahna hungkul maresep moal. Jadi salah sahiji urang resep kana dunia teh sabab ningali datiah dunya matak jadi fitnah jadi hijab. Tapi lamun ningali gamar mah gamar teh kang aya tapi eueuh. Jadi wujudna bohong. Aing teh hirup ya hirupna bohong dan boga hirup Allah. Salian dat Allah moal anu boga sifat seperti sifat Allah. Allah hirup, aing hirup atuh jiga Allah urang teh. Fitnah jadina ya ti antarana dosa gede teh kan dosa gede nah teh nekadkeun wujud kan teu wujud makhluk ditekadkeun wujud nekadkeun Allah wujud nekadkeun makhluk wujud ulah ditekadkeun wujud makhluk mah katingali ku panon tekadkeun ku hate hakikatna eueuh tak kitu kuduna kan ya mau cek panon aya cek ceuli aya cek pangraba aya sakurung kepanggih ku panca indra araya atuh loba jeung Allah bareng aya matak jadi fitnah salah sahiji urang ulah ka fitnah tong ditekadkeun wujud matak urang loba bingung ku urusan dunia sabab duniana ditekadkeun wujud tapi lamun hakikatna eueuh manfaat aya tina duit aya da meuli mobil teu mawa duit mah teu dibikeun kudu bogana tapi ya kan manfaatna teh ti Allah. Lain duit bisa mere manfaat. Allah ngadohirkeun manfaat tina duit. Tak duit sakapeung mah teu manfaat. Aya nu manfaat, duit aya nu teu manfaat. Nu teu manfaat eueuh alusna. Tah eta hakikat dunya eueuh nu alus dan nu alus mah Allah hungkul. Mun Allah alus salian Allah nu alus kitu kan tauhid mangarana nu Allah alus salian Allah aya di nu alus ya ningali kahebatan Muhammad Rasulullah teh ningali jamalna Allah lain Muhammad hebat poho ka Allah na musyrik ka Muhammad tara imang bejakeun yang musyrik ka Muhammad nu bejakeun ti bare teh dasarieuna itu ujakan musyrik Muhammad. Jadi Muhammad boga wujud nu teu diwujudkeun ku sakurna di Muhammad nu Allah kabeh. Henteu sugan gaduh Muhammad di malih nu Allah. Itu dua kekuatan teh kitu mah kekuatan Muhammad kekuatan Muhammad ya kekuatan Allah. Makhluk mah tempat dohir afal Allah sifat Allah. Birang kayak urang diaji kesimpulanana ladang ngaji ma'rifatullah. Lamun ngajina ka guru mursyid. Ari teu ngajina ka guru mursyid mah teu caang hate. Mata ke dinal yunfik dusaatin eta. Bakal jelasna. Geus tuluykeun heula we majdub. Tuluykeun majdub. Dari kura-korek mah beki jero terus, urang teh beki eungap. Waduh aing beki teu apal beki jero. Ya nu aneh teh nu tara teuleum. Tukang teuleum mal aneh nyarita kieu teh geus biasa, langsung we ngarti. Ngan nu tara teuleum euleugeugan. Teh ilmu aneh aing kakeramanggi seumur hirup. Aduh teuleum mantep, biasa wae, langsung nyambung. Ya guru nyaritakeun la ilaha daerah mustahilat ilallah wajibat. Mustahilat teh pada aya nganapikeun, hartina ngamustahilkeun nu aya di Allah di makhluk. Mustahil sifat Allah aya di makhluk, mentak la ilaha. Mustahil ilahun aya di lian Allah. Mentak di makhluk mah eueuh ilahun. La teh nganapikeun makhluk teh boga ilahun, la ilaha. Mun dihartikeun kan, kecuali lamun teu ngarti dikir paya dikir unggul. Bari teu ngarti kana bahasa dikir eta maknana. Tak terjadi dangdanan kana hate sanajan la ilaha illallah dibaca ge ari teu apal makna. Tapi berkana aya ngan saeutik. Lamun ikhlas ngucapkeun kedina yumfik di saatin geureuy. Kakara yumfik yang sakatoong pihartieunna aya. Anu kitu. Pan ari anu teu paham geus yumfik dibaca lo gatal tamat kabeh teu kaharti.
Jadi bahasa mimiti musonib kitu geus katong pi bahasaeuna kieu. Ku akal naon? Ku akal rohani pan katongna. Ta eta akal rohani jeung akal rohani nyambung dawuhan musonib kitu akur. Nyambung papanggih teh. Ieu mah teu kapanggih batur nyarita kitu salah eta da teu nyambung teh atuh. Caritaan ge kakuatanna beda, nyarita nu boga duit jeung mun teu beda apanya. Jian masjid sia ari duit teu boga jadi mah. Jian masjid bari boga duit jadi mah. Tah kitu beda. Mun sarua ari ngomongna mah akur jian masjid isi mah teu jadi ieu mah jadi. Apa maka? Sabi teu mah aya kekuatan. Kekuatan sa kekuatan Allah. Matak di mana aya kekuatan eta hakikatna Allah. Nu bogana sing ingat ulah nu urang aing kuat. Jadi fitnah. Tak dina jamil mukni jismul insan kulluhu syirkun khafiyun. Kabeh ge jisim manusia musyrik khafi. Desuk diaku ku sorangan teh da. Aya nguping sora aing mangihkeun sora. Poho ka Allah nu mangihkeunan. Atuh yang teh bisa papanggih atuh nya kitu mah. Buka kanyaho, buka kekuatan. Kekuatan Allah kabeh ge. Di mana datangna ieu kekuatan ti hadrat Allah atuh lain ente nu kuat teh Allah hari kitu. Da dicabut kekuatan mah kuat ti Allah di anjeun ku Allah dicabut. Berarti atuh ieu teh kabeh zahir teh sabab zahirna Allah. Ulah jadi fitnah, kuduna jadi sabab usul ka Allah. Urang aya bisa sir ka mana? Tajalli kana kudrat Allah. Mun Allah teu kasempatan kudrat dieuing malah bisa. Sabab nu ngabisakeun teh sa Allah. Tak kitu teh leumna kang ka jero. Nahu sanyana itu majlub hina idin dinalekana itu ifaqo eta yulahidu ningali ngareret itu majlub al ghairo kalian Allah. Ta dina nalikana eta si majlub itu dinalika cager sanggeus beres majrubna balik deui. Nah, jadi ningali ka makhluk ingat maksud ningali teh takul tapi na beda jeung ningali nu mahjub. Itu ningali nu mahjub maka makhluk teh datiahna matak jadi fitnah. Parahu liwat ge di kahalangan ku kayu mah teu bisa liwat, tapi lamun kalangkangna mah teu ngahalangan. Sing ngarungunu kaya tangkah kayu dina cai aliwat. Duit loba na pesak. Nanaon loba ka Allah ente ka makhluk. Da kalangkang eta. Ari kalangkang hakikatna aya eueuh Kang. Nggak aya mah aya tapi hakikatna eueuh. Sok sanu atoh ku buka kalangkang. Mana geus kawin geus pamajikan aing mah geulis tapi kalangkang hungkul. Belagu kurang mikir. Jadi akang anu menang ilmunya supaya ulah kapitnah ku makhluk ulah ningali wujud datiah makhluk. Itu kalangkang wujudna ge. Itu nu hakikat boga wujud mah Allah. Jadi makhluk mah kalangkang nu bener. Nah gitu kan. Kuat kalangkang. Nu Allah sebenarnya ngan kalangkang aya di anjeun kuring nempok kuatnya di anjeun disebut kalangkang teh kitu kan. Padahal nu sabenerna malin eta anu kuat teh kekuatan Allah. Itu sebagian kekuatan Allah ku Allah didohirkeun di anjeun supaya anjeun nyaho kana kuatna Allah. Ya mau kalah kehalangan aing kuat poho ka Allah. Jadi takabur teh sabab tauhid jeung marifat. Teu kudu ditanyakeun, Kang ari akang boga tauhid teu? Di mana takabur teh nyawan Allah, geus sakitu Kang. Mulai sombong ku ilmu jalma, lamun nyaho Allah nu ngaminterkeun manehna. Jeung sesebat dibere nyaho dicabut ka nyaho leungit. Moal ngaku ilmu teh nu uing moal. Lamun rasa dibisakeun ku ulah teh ngaku bisa, rasa dibisakeun mah teu naon. Jadi bisa asarapal Allah diri urang ge asarapal Allah nu wujud asarapal atawa nu boga apa? Jadi sok teruskeun ku akang. Aya alam qadim, aya alam hadis. Alam hadis kalangkang, alam wujud mah qadim. Salian tidak Allah sifat jeung apa nu wujud.
Eta hungkul dat Allah jeung sifatna jeung afalna. Nu wujud qadim mah salian teh eta nu qadim. Ajali bari qadim. Abadi gitu. Ajali bari abadi qadim. Mun bahasana kalau menempo kana eueuh kana ayana henteu eueuh heula disebut qadim. Itulah meningali kana yen ayana moal ditungtungan ku eueuh abadi. Nah gitu di persamaan qadim ajali. Ajali teh ayana teu eueuh heula. Nya qadim teh. Nu ajali jeung abadi mah ngan dat Allah, sifat Allah, afal Allah. Nah gitu kan. Salian teh eta atuh nu wujud ge ngan afal Allah, sifat Allah, dat Allah salian eta kalangkang mun wujud ge. Hartina kalangkang wujudna Allah. Bisa hartina disebut kalangkang teh lain ku urang ngacana kalangkang lain kitu atuh akang. Dina padahal teu hakikatna teu wujud. Da kalangkang teu bisa ditewak. So. Aya kalangkang bisa ditewak. Bisa da eueuh teh apa nyatana. Gitu. Nyeples seperti urang tapi lain urang. Nya. Sanu ari akang lamun keur nyeples ge heg ngaca osok asa akang osok rek kaget itu asal paloloh ieu asal paloloh osok. Oh aing kasep geus. Poho ka Allah na ge. Kapitnah eta ngaranna nu kitu. Waduh saeutiknya urang ngagicelok teh Kang. Payas butuh mangka tetap naon wujuduhu wujudna itu goer. Bi wujudihi ku sabab wujudna Allah. Tuh. Ayana tetep teh. Ayana wujudna lian Allah teh ku sabab aya Allah. Mun Allah teu wujud moal wujud. Nah gitu kan. Jadi orang kudu bisa ningali mikir akang menya aya kalangkang eueuh nu boga kalangkangna. Akang aya. Matak batur ditanya Allah keur naon ayeuna keur ngadieukeun kuring. Gitu batur urang teu bisa aing teh nyaho Allah keur naon. Itu Allah ayeuna kumaha makhluk ayeuna. Geus lieur deui wae akang kadinya yang. Geus Allah ka jero teuing akang bisi keburu lieur itu. Teuleum rohanina kudu ningali kitu. Ulah ningali makhluk wujud. Jadi wujud makhluk boga wujud. Poho ka Allah na eta nu bahaya. Kan wae lisan nyebutkeun kijaid aya. Tapi cek teh kan diayakeun ku lain kijaid boga wujud. Tapi kijaid wujudna jeung kijaidna asar apal Allah dat nu boga wujud. Ngawujudkeunana. Mata wayasbutu wujuduhu biwujudihi subhanahu wa bersih Allah. Wasubutu jeung ari tetepna itu goer eta bi isbatihi ku netepkeunana Allah. Mun teu ditetepkeun mah ku Allah, mun teu diwujudkeun mah wujud. Anger wujud Allah nu ngaangerkeunana. Mata kurang keur teu boga duit butuh ka Allah supaya boga duit. Allah ngabogakeun. Geus ngabogakeun butuh keneh ka Allah, butuh. Untuk aya teu butuh da geus boga duit. Lamun teu diangerkeun aya ku Allah aya moal duitna. Nikmat imdad itu aya nikmat ijad. Nikmat ijad ngayakeunana nganggerkeun aya imdad. Gitu. Aya 3 nikmat. Salah nasurupkeun tapi Allah teh langsung nyiksa ka urang. Imhal. Matak nikmat Allah teh 3. Ijad, imdad, imhal. Nyaho kana nikmat. Urang boro-boro kanu 3 kanu hiji ge teu inget. Ijad ge meunang aing. Eueuh jadina kalimpas ku patekada nu salah eta. Tuh Kang di aji mah maripat teh asa saralah wae nya urang teh. Waduh aing salah tur kitu. Ngan kere geus ngaji sok poho deui. Kudu remen we gajina ulah kumis sungkul dieuna. Poho deui kapitnah deui. Atuh geus melempem untung datang deui kemis. Rebo teh geus surem. Ke balik cekas keneh gitu. Jumat cekas leung panginjeng Jumat rada cekasnya Kang. Eta suram deui geus rebo.
Sekarang sok era dipikir mun tapakur akang daerah itu sok. Ingat kadinya aing aduh dicasa minggu sekali teh telat teuing gitu. Pas mata kalau tadi geus gelidur hate ngaji deui cager deui. Engke balik deui ka imah ka fitnah deui. Itu mata dina Anwarul Qudsiyah ada budikri ingat ka guru tah eta kan. Beuda ari ingat ka guru ingat kana pepatahna bannya. Nah gitu. Sia ka Allah teh ingat ka guru atuh. Ya mah ka Allah henteu ka guru henteu. Atuh lebeng ngasar. Poek putar rajin. Ari ingat mah ka guru cek guru aduh aing ieu teh kan bener henteu keur ngaji kemari. Salah. Tah ingat ka guru teh kitu. Ingat kana pepatah lain karena rupa anak kedua rupa anak tadi ingat-ingat ya. Pepatah guru. Kok zaman teknologi canggih mah ya nak. Atau dibawa obrolan guru sakali ge bisa sing hayang 50 kali ge nya. Ngaji ayeuna si Kakang karti engke ku aing setel deui peuting ame sare. Hudang geus kapitnah deui ku sare setel deui. Anyar deui ngaji pan bisa tere. Kenaon boga handphone? Keur weaan. Kang waduh ai cik manfaatkeun atuh Kang. Jangan sekali ngaji capean rek ku ngapoe peuting. Bener kan? Bas, reka. Tak handphone teh cara kari kemisan reka. Kayak style deui kira-kira geus galideur aduh aing nalangsa teuing. Teu bisa meuli udud. Geus style deui. Nikmat bohong, udud teh nikmatnya. Bohong dunia mah. Alam hadis bohong. Dan wujud mah alam qadim, anu qadim nu wujud. Babasaan hungkul alam qadim teh padahal mah alam hadis qadim dari alam lian makhluk. Nah gitu kayak gerakan ngarah kara hasil ngaji makrifat ka Allah kayak ku akang urang dicatat. Ras inget kadinya aduh aing teh makrifat berarti. Ya ladang ngaji teh geus aya kesimpulan nu eta eueuh. Tong leungit tina hate urang tah maot teh kudu boga nu eta. Mun leungit nu eta waduh cilaka. Teu boga bekal dzikru hubuun gitu. Salat mah boga ngan eueuh elingan ka Allah cik. Ari harga salat saharga eling. Ngan Rasul mah teu kitu ngadawuna innamal a'malu binniyat. Niat teh aya niat migawe dina fikih mah. Aya niat teh niatna tujuan ibadah ka Allah. Anu teh ka Allah. Migawe salat bener ngan tujuanna lain ka Allah. Salat loba teh hayang loba duit. Ari duit Allah lain. Itu ka Allah atuh. Asa bener wae teh kitu teh ibadah teh. Asa salah. Tong dipikiran kan ibadah aing hayang loba duit teu kudu. Eta mah ibadah masing ikhlas duit mah datang kitu. Nu teu salat ge dibere duit si eta tara salat aing mah kok aing salat. Aya akang nu tara salat aya dahar teu kan? Udud malah maalus batan teu sok salat udud nem. Akang mikiran aing sok salat. Aduh percaya ke Allah rek rezeki ya. Kemanakan akidah teh kan? Jadi gali dulu hate. Nah gitu kan. Geus tuluyan kan. Walaysa jeung lain naon al muradu nu dimaksud. Eta nausanyana itu. Si majdub eta yastadilu ngadalilan itu si majdubin. Atau ngajadikeun dalil itu si majdubin hina idin dina nalikana ifaqah bid dalilil akli kalawan dalil akli wan nadzari jeung dalil nadzari penghasil tina pikiran wan nadzari jeung paningali akal al fikri nu bangsa pikiran lain dalil akli nu maksud ya majdubin di mana cager ngajadikeun dalil sa anu dipake dalilna Allah ngadalilan makhluk lain kos dalil akli kade tak kitu tak aya tadi anu aya istidlal di majdubin teh naon atuh eta
lain ngadalilan makhluk, ngadalilan Allah ku makhluk lain gitu. Kita mahjubin. Lain ngadalilan ku dalil akli, dalil anu hasil tina pemikiran akal urang, akal goriji, lin akal natiko ieu mah otak mau bisa kadalilan. Tak jalma anu teu ma'rifat ka Allah mau bisa nyeun dalil keur Allah. Eta mah teu ngartieun akal natiko mah sama nguruskeun makhluk, kajeroan makhluk teu bisa. Kudu ku akal goriji anu ningali ka sajeroan makhluk. Itu entak ieu dipake dalil teh sabab ningali ka jero. Dijieun ku Allah, oh jadi dalil itu kana wujudna Allah, kana ayana Allah. Tah eta akal anu nempo ka jero. Kamari diterangkeun dicontohkeun. Kana kalapa, ka bapa, ka Allah akhirna. Nah, gitu. Lain kadenya kan. Lain ngadalil aklian ka Allah. Majdubin make dalil teh di mana cager ngadalilan makhluk ku Allah. Nah gitu kan. Geus tuluykeun liyunfik ju saatin min saatihi. Ari dawuhan Allah liyunfik dzu saatin min saatihi. Tak kitu teh kan. Eta alwasiluna nu warusul kabeh ilaihi ka Allah. Jadi dawuhan Allah liyunfik dzu saatin min saatihi teh eta teh isyarah ka mana? Ka wasilun. Ieu teh tinggalian ke ku akang na surah At-Tolak. Surah At-Tolak ayat 7 henteu salah. Ketingali. Surah At-Tolak. Surah At-Tolak teh kan surah ka-65. Ketingali ku akang, catat di bumi tinggalian. Surah At-Tolak ayat 7. Surahna surah ka-65. Liyunfik dzu saatin min saatihi. Nah gitu. Eta isyarah kawasilun. Liyunfik kudu nganapakahan. At liyunfik kudu mere nafkah. Kitu atuh sahadu saatin anu ngabogaan kajembaran. Naon? Anu boga, anu boga kaboga gitu. Mun beungar gitu tah. Min saatihi tina kajembaranana itu dzu saah. Nah eta isarana eta alwasiluna anu warusul kabeh ilahi ka Allah. Ai isyaratun tegesna isyarah ila halil wasilina kana tingkahna jalma anu usul kabeh ilahi ta'ala ka Allah taala. Nah isyarah ka wasilun. Jadi akang kieu ye eta teh ari tadina mah tina masalah nafkah ti dituna. Mentak aya surah At-Tolak ge. Anas sahabat Anas nyaurkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyereikeun bojona Hafsah. Tas babun nujulna eta kan. Nyereikeun bojona Hafsah. Turun ayat eta, mentak ya ayat surah At-Tolak teh. Eta teh ilmu keur urang. Nah. Sanggeus dicerai kumaha? Jadi turun eta ayat bahwa Hafsah kudu dinafakahan. Sajero idah. Kitu tah kan? Ayat eta teh turunna. Kudu dinafakahan. Sajero idah. Tapi awalnya kudu cicing ulah nusud. Siapa ulah nusud mah? Kalau yang mana kemana daik yuk? Cicing di mah ya hak pasalakina kene. Da bisa ngarujuk kene bener. Gitu. Ari nusud mah teu kudu nafkah, nusud jari poe eta teu kudu nafkah poe eta. Ngan kurang panjikan bising nusud gesok dibere dahar da karunya nya bisi lapar. Aya dina idah, geus lain kepanjangan rek nyaritakeun idah ieu mah kan.
ulah panjangnya idah maut idah anu cerai. Nah, Jibril datang supaya Rasulullah ngaruju deui ka Hafsah. Jibril, Muhammad tiang di Hafsah teh sabab awewe soleh teh tukang puasa tukang sholat penting. Eta ku Jibril wartosan ti Allah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari masalah nafkah tah tuluyna matak dina ayat 7 eta. Masalah nafkah sakumaha kamampuan nu dibikeun ku Allah sakitu sok pikeun. Jadi nafkah teh kudu sesuai jeung kamampuan urang. Teu kudu berglamor jika batur ari teu kaduga. Teu kaduga. Batur make ari ka pasar teh make Mercy, urang ge kudu mangli mobil Mercy keur pajikan. Ari geus teu kaduga beca ge eueuh. Sakadugana. Nafkahan pamajikan sakaduga sederhana mah kitu ya geus. Naon nu ku Allah dibikeun sok pake nafkah ku anjeun. Ulah leuwih teuing kena urang beunghar sapoe 100 juta. Atuh ulin we kalau nu meujeuna kan. Leutik ting ulah. Kecuali ari teu boga menta hampura. Bisa mere jajan ayeuna nyampurannya. Ridho enggak serius ridokeun mah. Gitu kan. Ngan namun koret tah eta nu salah mah. Kapan tuluyna Kang tingali? Waman kudiro alaihi rizquhu ayat eta sok tuluy. Waman kudiro alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Tah eta aya. Masalahnya isi pokok abdi gancangkeun. Kani encan nu tadi can diterangkeun. Ngajina seutik teuing sak jam Kang sudah. Kang garateun ngaji. Tapi da loba nu hayang anggeus ngaji mah. Nu hayang ge duaan tiluan paling. Mun pere ge atoh. Ke kemisare pere atoh teu. Eta ulah. Ulah ngurus pere lah geus. Gitu. Jumatnya tadi mah diprekeun mun hayang pere. Tapi lain ku abdi kudu hayangeun. Aya nu teu ngaji kemis saruk teh tahan saha pere. Tu nu hayangeun. Wing teu kungsi marekeun. Ah gitu moal mah parekeun ngaji. Kecuali anu ngajina menta pere, salah anjeun. Wing teu salah. Pere cenah Kang, heuh pere geus diparekeun. Kenaon aya. Nah gitu kan. Falyunfik mimma atahullah. Waman sing sajal makudiro nu disempitkeun, dirupakeun. Alaihi ka itu mah naon rizquhu rizkina mah. Anu heureut mah rizkina, anu fakir lah cek urang mah. Itu. Falyunfik mimma atahullahu. Napakahkeun we nu aya nu dibere ku Allah. Tah gitu kan. Falyunfik mimma atahullah. Ima aya ngan teu dibikeun. Atuh koreter kitu. Tak aya keterangan nu sok ngirit nafkah dipakirkeun ku Allah. Oh, sia tah kapanggih anu. Nu sok ngirit ngan napakahan kulawarga eta dipakirkeun ku Allah. Pamajikan mah Kang minta duit keur deungeun sangu. Eueuh. Ari udud ngeureuyeuh. Cepe di langkah pesak. Keur udud. Eta mah pakir gitu. Lain cek abdi kan, cek dina kitab mangi ngan akang teu mangi kitabna beurnya. Mangi abdi. Oh. Loba teuing pakir, ulah kagaba. Sok jalma loba teuing duit. Diberean sakadaekna pamajikan jeung budak. Dipakirkeun ku Allah. Untuk perlu maulah anu penting we. Pasantren bere rek biaya meuli kitab sok. Ari rek ulin mah kawana rek ka Bali. Lah ulah keur naon. Ku aing ge moal dipake komo ku sia kesun teu milu neangan. Kitu ngajawabna ka budak teh guruna. Maneh milu neangan teu duit teuing? Teu aing ge moal make sanajan hayang oge. Naon sabab ulah cek nu bogana cek Allah pan ieu mah amanah ti Allah.
Itu tak gitu kan. Geus tah. Tuluy-na ayat eta Kang, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sok ayat eta tuluy-na. Allah teu marentah ka hiji jalma nganapakahan bojona atawa anakna atawa mere nafkah ka saha wae gitu. Gitu. Kecuali perkara nuku Allah dibikeun ka manehna. Batur sangsara aing hayang bantuan tapi teu boga. Nah, teu diparentah, teu marentah. Ngalamun aya tah eta sabaraha aing pantasna ya bantuan. Lamun aya bari teu nganapakahkeun, nah eta disebutna naon? Takdir, takoret. Takdir teh Kang. Naon? Kok ngirit atawa isrof. Ulah isrof ulah. Itu ngirit teuing ulah. Mejeuna we. Matak illa ma ataha. Itu. Jadi nu aya bikeun sok caayana. Ta aya kitu keur meuli lauk bisi rek dahar budak aing kejeun eureun udud. Halus. Ya mah lain da kahyang sorangan we nu diurus teh. Ya Kang lamun akang nganapakahkeun nu aya bogana sakitu napkahkeun. Ka sawae ka tetangga ka mana infakkeun ku urang. Infak bahasana gitu. Ngebantu ka masjid, ke pesantren ka mana, ngebantu sanu aya. Nah gitu illa ma ataha. Tapi lamun aya mah meureun kudu jadi ya mampu mukhalafahna teu marentah teh. Karena anu teu mampu, ari nu aya mah dianjeun mampu. Kunaon sate meleungut cor. Teu boga duit. Ari udud. Kita ditanya wah cukup hujahna gitu. Eta bisa. Mamahi hujahna. Nusok nganapakahkeun ti Allah ku perkara nu aya ti Allah ya Kang ya. Da teu diparentah nu teu kaduga mah nya. Ya tulina ayat tingali Kang. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Tingali ayat eta. Untuk bareto kapanggih ku aing ayat ieu teh cenah. Kumaha? Allah bakal ngajadikeun sanggeus anjeun sulit teh digampangkeun. Kapaham maka ieu mah beung harhayang tapi kore teh. Nu aya napakahkeun ka madrasah, ka masjid, ka tetangga. Ku Allah dijemarkeun sanggeus sulit. Waman kudiro tadi. Kudiro teh naon? Disempitkeun, heureut, sulit. Urang mah kena-kena teu boga gede teh teu mere. Teu nu aya sok ka. Engke ku Allah dijemarkeun. Oyong dijemarkeun. Oh, yong tapi anggeus mikir sorangan ka ditu malah. Geus apal. Ayat eta cirian. Surah At-Tolak ayat 7. Ayat 25. Surah 25. Ke pansok anu Quran teh ngaku ku angka geuningan. Ya surah anu surah 10, surah 13, surah 100 gitu. Anu kitu. Singkat Kang tungtungna. Jalma nu nganapakahkeun rezekina nu dibikeun ku Allah di jalan Allah sakamampuhanana rek leutik gede sok milu. Sakamampuhanana maka Allah nu tadina eta sulit digampangkeun ku kapanggihna mah geus artina we lah nu tereh lah. Itu tong dibaca tadi ayatna mah hese ngalogatanana mah. Geus jelaskeun. Lamun hayang jembar hirup na anu dibikeun ku Allah nafkahkeun di jalan alah ringkes sakitu. Ya liyun fi kuma al wasilun. Ya Kang kieu ya. Fa innahu mangkasanya nyana itu wasilin. Eta lama kharaju samang-samang sakaluar itu wasilin. Mim sijini ru'yatil agyari. Tina pangbuyan, tina ningali agyar nu disapertikeun pangbuyan.
hate ya Kang lamun jalma ningali kana dati agyar resep di mana jalma resep kana dunia sarua jeung di nanti di panyara ku dunia matak teu bisa kaditu ka dieu jadi panyara ku dunia artinya teu bisa kaditu ka dieu tina dunia kana dunia sia surakoh ka masjid juga nyarana sakumahanya jadi hayang loba duit deui ka dinya ka lumpat teh teu ka Allah teu nganapahkakeun rezeki di jalan Allah henteu iya jadi duit mah gitu kan di dunia kana malah ya ikhlas matak teu jadi dangdanan batur mah nu asal sulit jadi jembar jawab naon ti Allah digunakeun di jalan Allah ternyata Kang tamat ngaji teh tiba-tiba rumus bagja hirup teu kepanggih ku Akang koleyong we teh sakoh aing ka Bali we kitu ieu teh sing di Bali di mana ge anger Allah nu ngatur mah ek pindah ing ka Amerika lah pada itu mah aya Donald Trump itu jagoan nah mising ka ditu ge anger ku Allah diatur bener kan ngas mending rumus Allah nu aya nafkahkeun di jalan Allah mun anjeun sempit ku Allah dijembarkeun lamun beunghar dibeunghar keun kacida sok mending mana yang kabeh oge tina sempit yang jadi beunghar kacida dunia akhirat tak kamari disaurkeun wasiat kurban sabaraha takwiyatul maujud ijadul maf taatul mu'ti tawtiyatul ayub gufranud dzunub namun apal eta mah Kang ciki sedekah teh gagabah ari hoream teh mikeun sedekah hoream teh kurban teh inget ka dinya teh Kang mun inget ka dinya tak dibejakeun ku abdi paling setik 5 siat kurban ari teu kurban teu kaduga mah naon berkorban atuh ya mah kurban teu berkorban teu kan ari berkorban mah naon wae asal numan ditasurupkeun di jalan bawa ke PH 3 atuh bikeun hiji duakeun urang berkorban aing batur mah mencicapi aing teu kaduga mere kopeah hiji lah ka fakir miskin di jalan anu ti Allah digunakeun di jalan ingat saya Allahu ba'da usri yusra eta ayat Allah Al-Qur'an jadi rumus hirup mah hayang beuki beunghar nu dipasihkeun ku Allah tasurupkeun di jalan ngan lamun lain di jalan Allah ulah ta eta nu sok diganggu gugat lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mun teu kupur nikmat mah ku aing moal diganggu gugat nikmat teh kalah beuki kuat beunghar beuki kuat beungharna itu ijadul mafqud leuwih dibeungharkeun deui ku maka beuki beunghar terus dunia akhirat disebutna nasurupkeun harta di jalan Allah teh berniaga dengan Allah nah gitu kan berniaga dengan Allah eta mah bahasa kinayah gitu teh lamun naik urang nyumpuanan ka hayang urang tah engke akibatna naon mughayyiron tadi lam yakum mughayyiron nikmatan an'amaha ala qaumin gitu moal dirubah-rubah nikmat teh kan lamun urang nasok nasurupkeun di jalan Allah tah gitu tahu siapna jadi kumaha tuh Kang bahasa wasilun nah tadi isyarah ka wasilun nah ila fadha'it tauhidi kana tauhid disapertikeun ruangan kosong fadha'it tauhid teh jadi lapangan gitu jadi lamun jalma tadina ningali agyar teh eta teh di panyara agyar matak hatena sumpeg matak aya keterangan kalau punya masalah hadapi dengan lapang dada ek dada lapang kumaha hari ningali datiah makhluk mah resep ke makhluk mah tuh dohirna datiah teh kan
Tapi lamun hakikatul maujudat mah disebut kalangkang tadi, ai keur naon resep ketipu ku kalangkang. Tah ieu resep ka hiji awe, tah kawin jeung foto sih. Naik. Kalangkang keur naon. Tah kitu kan. Pasaru mangka jadi itu si wasilin eta yang mudunan nulungan itu wasilin al-ghairu kabatur ayata surufuna jeung popolahan itu wasilun fi awalimihim dina pirang-pirang alamna itu wasilun al-batiniyah ti nu bangsana batin kaifa sa'u sakahayangna eta wasilin ya kan ieu nyaritakeun jalma nu wusul ya kan lamun ngawurukan muridna nurna kuat matak si murid teh wusul deui kartu sekarang, lamun jalma teu wusul nyaritakeun bener ge, teu bener-bener. Nah, nuran atuh da bener nyaho ngan hayang teu. Mutak cek kemari kudu hayang hayang teh nur Allah. Ta eta teh aya nur di mana wasilin wusul ka Allah, aya nur tajalli lamun nyarita berkah teh naon? Nur Allah. Wa kalamu ahlillahi nurun wa barakatun. Nunya caritaan ahli Allah kajenting tepat pasihat ge teu pertengtang berkah engko. Di urang teh caraang nur Allah teh. Salat jadi khusyuk ngaji ke guru mursyid. Kalau lain guru mursyid mah capetang nyaritakeun salat tapi teu nyaho salat nu bener. Dauqiyah moal dina salat khusyuk moal. Mau bisa ikhlas moal kan. Tak diterangkeun kudu mursyid teh. Ngan kade ulah salahan ngamanan mursyid kade. Matak diterangkeun ge bisi salahan ngamanan mursyid. Kopeh jangkung mursyid. Ieu mah euy balik ti Mekah, matak aing ti Mekah neangan kopeh jangkung Turki. Ngarada jiga aing balik ti Mekah teh kopeh jangkung we. Ulah dijiga-jiga kan. Ah gitu, bisi ngadurkan pager teh. Ah gitu. Jadi ikhlas dalam bigawena kan. Ya kan kewe lah. Lamun ngaji ka guru mursyid, nanu diterangkeun cari suara na guru mursyid aya nuran. Datang kana hate jadi bener. Matak hayang aing ke bertemu teh hayang husu aya nu geus ngaji we. Jadi hayang husu. Tah eta ya nuran disebutna ilmu manfaat. Lamun eueuh nuran malin ilmu manfaat. Diterangkeun kamari sakur ilmu nu teu ngawaris kanu boga ilmu khosyah tawadu adab muraqabah kamari sabaraha salapan oh deui ngan akang nya inget keneh abdi nu maca fahuwa alladzi la manfaatalah mangka eta ilmu eueuh manfaatna sing pinter oge ilmu teu tah kakuatan nepi kana eta khosyah muraqabah teh ti guru mursyid mah kuat ka santrina sabab nurna kuat sabab wasilun mah jalma beungar Kang eta teh lamun ku ahli hakikat mah hari tadi mah pan bab napakahnya Kang jadi guru anu mursyid mah guru anu wusul santrina kajen can pinter ge geus balener hatena mah naon sobna sobar geus kuat padahal can pinter ngajina yo kitab geus 100 katalar can kuat-kuat coba dawuh nuran tak gitu kan kartos sekarang maka ngaji teh kudu ka ahli Allah kan ulah paya pinter kudu ka ahli sebab nurna moal datang amun lain ahli Allah wa kalamu ahlillahi nurun wa barakatun ngobrol rek pertengtang rek henteu oge asal nguping suarana ge barokah harayang salat. Gitu, harayang nyieun kaalusan, condong kana alus, adab katinggalin. Moal sombong. Ari sombong mah ilmu jadi sombong mah. Eta mah warasatul iblis. Lain warasatul rasul, ari rasul sombong atawa na tawadu. Tawadu rasul. Ah gitu kan. Tingali akhlakna sanggeus boga ilmu jangan. Sombong harta barokah ge eta kan
Tadi mek nerangkeun harta berkah. Ilmu numan atuh kieu, tapi waktuna beak. Tak gitu Kangnya. Nu penting mah urang sanggeus terang loba salah hirup teh. Ngadua ka Allah, muga-muga Allah nulu maparin husnul yes, doa mah eta nu ringkes. Ulah bingung Kang ceurik balik timah. Ya siku ajengan diduakeun moga-moga husnul timah. Amin. Tong maka di maotan we salagi can aya husnul timah mah Gusti. Ya cilaka ya bener can bisa salat husnul timah teu. Kudu dihartian deui husnul timah oge. Aduh panjang deui mah. Loba nu salah ngalogatan husnul timah. Gitu Kang. Dan kusim kuring rek dijelaskeun tanda-tanda jalma nu rek dibere rezeki husnul khotimah. Akang supada semawas diri, aya aing eueuh di dinya. So Kang, saurkeun ulah, bios langkung saalih. Tanda-tanda jalmi nu ku Allah rek dibere husnul khotimah. Ya observasi ahlu tahqiq. Observasi teh kamari naon? Pengamatan yang teliti dan sistematis. Lagi berulang-ulang. Lain obsesi kan. Penyakit jiwa obsesi mah eta mah. Anu sok teu ngeunah hate teh teu betah cicing. Jadi we suniwan akhir. Obsesi observasi ya mah kan. Ya teh ditelaah. Naon sagala ti Allah teh ditafakuran. Saha tafakur. Geurang ke ge aya. Kahiji. Teu betah cicing dina bodo. Jadi bodo teh teu ngareunah Kang. Eta nu rek husnul khotimah. Ringkaskeun ku Akang make bahasa lain. Aya bodoh teh beda-beda ku ilmu dohir, ilmu batin, Pak. Geus we ngarah ringkes. Ridho hatena jadi murid sodik guru. Tak ceuk. Waisul korni mah aing mah daripada dibaturan ku jalma nu teu ridho jadi murid sodik guru mursid. Ning sorangan aing mah. Tak riweuh cenah kan. Teu betah cicing dina bo. Sanggeus tahu diri urang. Aduh iman teh kalut mungkin. Buru-buru neangan guru supaya bisa nepi kanu dimaksud urang. Guru nasa murid, guru mursid. Kan lain guru pintar, guru mursid teh. Mursid cek syariat mah pinter, bari pinter amal. Tukang ilmu bari getol amal. Eta we kitu heula. Mursid teh cek syariat mah, tapi cek hakikat mah lain eta. Guru mursid teh guru anu hatena ku Allah ditepikeun ka darajat muqarrabin. Waduh, berat teh kadinya. Guru nepi ka hatena jadi muqarrabin, eta mursid teh kan. Beda-beda lamun kitu mursid teh. Mursid wasilin, mursid arifin, mursid muqarrab. Aduh, panjang deui ngajina. Tuluy. 2. Dawamut tafakur. Ya Kang, jalma anu sok mikir bari eling eta tanda rek dibere husnul Akang osok mikiran sawah kamari ku wareng. Osok ku wareng euy kamari teh. Tapi hate bari mun mikir bari eling ngaranna tafakur. Artina ku bahasa lain mah mikiran makhluk tapi hate teuleum ka sajeroeun makhluk. Kapaham Akang? Tafakur teh kitu Akang. Teuleum ka mana? Ka hadrat Allah teuleum. Lain mikir disebut tafakur, mikir mah beda. Mikir mah ku otak, tafakur mah ku hate. Ari hate marifat ka Allah. Jalma hatena marifat, mikiran makhluk ngan bari eling ngaranna
ciri rek dibere husnul sabar deui katilunya. Waduh, mungkin 7 itu. Sawarehnya, sawareh di Majalengka dianggiskeun sawareh. Sebentar sawareh. Karena YouTube kan. Tilu Kang. Khosyatullah. Allah maparinsieun ku Allah kana hatena ta eta tanda nu rek dibere husnul pinter ge Kang rampus kana dosa mah eueuh kasieun geus loba nu suul khotim ci sok Bal'am bin Ba'ura kunaon mau kufur waliullah sabab hubudun ya hubudun ya teh tina sabab naon akang ci sok ningali makhluk datiah mah ya kan nyaah ka pamajikan alabatan nuturkeun parentah Allah jeung Rasul. Pana teh munafik nu kitu. Waliullah ge munafik mah dicabut kawalianna. Ningali istrina gogoleran. Itu aya asa watir. Bari ngobrol di manehna, da eta iblis asup teh kana teh. Kade kan nu mata ka ahli pamajikan aing ge mah iblis teh. Sing apal akang teh kade. Karakter iblis kumaha, karakter nafsu kumaha. Ulah jegur wae akang. Cilakaeun aing ieu. Tadi nama nyarekan bade perang jeung Nabi Musa. Zaman Nabi Musa pan Bal'am teh kieu Bal'am. 14.000 ada mangsina ge santrina. Balik ti madrasah masjid, tiba ka imah kholwat. Ka madrasah deui ke masjid kholwat. Lin udud bari nonton TV. Oh, Kak. Eta kapitna ku setan. Dicarekan, datang ke dapur, ditahan iblis. Makeuna ka salakina mah sia, buat di mana ya? Ka majikan tuh, majikanna ka dapur pan. Teu loba obrol geus bikeun hadiah we ti raja geus sakitu. Ngan pangduakeun sakitu. Geus. Bikun ta ieu perhiasan sabaki pinu. Ya. Ulah dialah raja teh tah ngaduakeun ngarah kuat perang jeung Nabi Musa. Pan uing teh anak buah Nabi Musa nya kudu ngaduakeun musuhna. Kawalat aing ku guru tuh. Yo Kang nu kieu teh tepang mulikeun ti baheula ge. Ajengan tukang ngaji ti mana boga duit itu. Kok mau beak pakai ngecor. Sok Kang. Gogoleran ceurik isirna karunya ada aya kamanusiaan Kang. Mantak sifat kemanusiaan nu goreng kudu dilawan, Kang. Kurban eta teh ngaranna. Ari domba dipencitan ada sifat satu sebenarnya. Diingu Kang. Ngan eta teh mun kurban syariat teh sok bisa kurban hakikat. Mimitina ngalawan nafsu nu nyaah kana duit dikurbankeun. Lila-lila ku Allah dibisakeun kurban hake ngelehkeun taqtiyatu sifatil nafsi bi ruhil azam. Nah kitu eta definisi kurban hakikat. Moal dihartikeun ngarah lieur Kang. Nafsu eleh ku kekuatan akal Kang ta eta. Kurban syariat mah sunah muakkadah eta mah fardu ain. Setahun sekali kurban mah nya Rajab kurban. Tapi eta mah unggal waktu tiap detik kudu kurban hakikat urang. Nu tara kurban syariat ge sing bisa kurban hakikat mah amin Kang. Tak ngaji tong ngeureun. Ah kitu mah kurban teu ngaji henteu. Riweuh atuh. Ah kitu Kang geus lah tuluikeun Kang. Dari ngaji masuk poho Kang. Ada geus ngobrolkeun ilmu mah komo geus resep poho atuh. Tak batur mah anu majdu beker ngaji. Liwat salat asar teh magrib inget. Ah ya betul gitu. Ulama majduban tapi na pugum salat. Bepi majdub. Tulikeun santri aing keur majdub goblok eta.
Menya inget ke santri maju. Opat husnudon ka Allah jeung ka ahli Allah. Jalma nu sok husnudon ka ahli Allah jeung ka Allah eta tanda-tanda rek menang rizki husnul ho. Nu goreng sangka ka ahli Allah, goreng sangka ka Allah. Tara merenang husnul ho. Nges engke tinu 5 ya tinu 7 ya balikeun. Jadi tanda-tanda suul khotimah. Waduh aing mun geus teu daek ngaji mah sak tanda suul khotimah tuh. Berarti mun teu daek belajar mah betah dina bodoh teh cenah. Ulah urang mah bodoh tapi aing tetep betah dina bodoh teh. Tak neangan guru we yang diajar terus, belajar. Teu seubeuh diajar. 5 tawadu kan tanda-tanda anu rek husnul khotimah mah tawa orang sombong masuul ho tareh eta mah ngaji naon tawadu teh kade salah ngalogatan deui we tawadu teh purungkut aing tawadu tapi cek hati aing hebat lain tawadu teh hate kalakuan hate lin awak tawadu teh pagawean hate teu ngaku diri boga darajat geus kitu tawadu bae batur nyebut kiai jumhur bae batur nyebut hebat ka uing aing mah hebat kabeh ge nu Allah sok kan teu ngaku boga darah tawadu cobaan aku ku urang ngarasa hebat tiru aing pinter cuk batur pinter politik atau aing pinter moal mal tawadu sing mister ngaji ge suul khotimah naudzubillahi min dzalik. Akang supaya cerdas teh ya rohani akang kita didik kadinya ge. Apa yang hamprung maca kitabna. Tanda-tanda suul khotimah kade. Sabarakan genep qasrul amal. Pondok panglamunan. Para jauh-jauh teuing ngalamun. Kawas nyupiran we nu rek ditincak ku mobil tempo. Ori nyupiran mobil nu puting kono tahu. Itu keciri tincak. Ya bener kan? Qasrul amal saukuran nu rek ditincak tingali. Eta qasrul amal mun hayu lempang. Itu ieu mah aki-aki geus 100 tahun leuwih batuk 100 kali sapoe duit teu boga cita-cita ekjeun pila aki akhirana ngan duit kaburu maot tulul amal batur mah ulama nu geus qasrul amal balas geus yakin bener ka Allah ka jadi mun ayeuna jam ieu hirup teu ngaku jam kerek hirup tah kitu urang isuk ku aing taun hareup taing taun hareup kumaha akang ti mana boga yakin taun hareup hirup keneh kitu sing ingat akang di imah aya 10 kilo deui mahi nepi ka isuk mahi lamun tulul amal mah ceurik tapi nu qasrul amal mah geus regreg 10 kilo nya aing biak sapoe 10 kilo loba kene dareun teh teh. Kumaha isuk ieu teh mahi ngan sapoeun. Isukna ge can bogo hirup. Bener Kang, sok kitu mikir Kang. Henteu. Mikirna ka ditu incu budak, bener. Eta kakara inget ka budak ge jadi korea hirup. Bener. Maloba teuing aing sedekah ada budak 5 ya teh mesti kabagian warisan lega. Sok Kang. Mata Rasul laras sasauranana innal aulada mubkhilatun mujbidatun sanyana budak teh kan matak ngoretkeun matak jadi sok beuki loba budak beuki koret lamun teu make tauhid dan make tauhid mah moal beuki loba jalma mah beuki loba rezeki
Allahu khalaqakum tsumma razaq. Lamun ingat kana ayat eta tambah rezeki. Budak datang di rezekina aya jadi kumpul loba rezekina. Itu kan aya rezeki sabab di mana Allah nyieun hiji makhluk tuluy dirizikian ku Allah. Allahu khalaqakum tsumma razaqakum. Da geus beak rezekina mah maot jelema. Dan beak umur hungkur rezekina ge beak. Eta aya korma hiji deui ngan aya dina kantong budakna di Jakarta mawa ka maot ngap-ngapan ya. Datang ka dia bikin korma kerelek we maot. Beak rezekina. Tong kudu riweuh aing paeh ieu. Dicuk pamajikan sia salaki teh teu gebleg pikir cicing we. Puguh geus puguh kolot aki-aki. Cicing ini ka mana? Buburu macul malah meruhkeun. Geus kayak ngajawab ke aing geus paeh ge mal dahar. Gitu. Kos kolot teu dicaram wudu di budakna. Bah cenah ulah udud wae atuh. Lah cenah bating omong aing geus paeh ge mal udud. Balas mung. Balas mung eureun udud. Ati urang eta teh dipake eta. Ulah riweuh Bu, ulah. Ge geus beak rezeki mah paeh. Kudu riweuh. Berarti mun hirup aya keneh rezekina. Geus kitu. Da urang oge kan. Ulah tulul amal mikir. Kunaon jang jeurik mikiran incu bisi teu dahar. Sabaraha boga budak ayeuna kawin ge encan. Tulul amal. Itu kan atuh urang mah ulah jauh teh ulah deukeut teh nya bisi hebat teh mah. Atuh kana isuk we. Aya keneh ieu keur dahar ayeuna aya geus lah da isuk mah can puguh ieu aya. Wujudna ge can puguh. Bener kan? Pan inget makhluk ku Allah didamel sunnatullah beda-beda waktu punah pindah tempat punah pindah waktu gunta gitu tak kaya yen jeung kangkung isuk jeung opor hayam tapi pamere lain menang meuli da teu boga duit aya kumaha we penting rezeki mah salah ka urang qasrul amal tah gitu kan ngaji mumpung kaduga bisa geus kaburu maot mah bisa ngaji kita tah gitu. Itu ari teu kaduga mah keun bae teu datang oge. Asal ingat we diburuhan dianggap ngaji. Gitu kan. Komo ayeuna mah tuh aya YouTube nyetel we ti imah. Bisa dikupingkeun man bener kan. Kudu riweuh. Ulah pasti ajeng wajikan pada boga ongkos teu indit ka litihan. Nah YouTube we baca gua kan. Daripada kudu ini pakai ongkos jauh mah kan. Pas ya ke jeung wajikan ulah. Ini keneh. Tah lamun imkan mah teu naon. Imkan mah teu naon. Katujuhnya kan. Ta'dimu ahlillahi. Ngagungkeun ahli-ahli Allah. Ahli ibadah diagungkeun kurang. Paduli teh nyaho latar belakang rek beunghar rek fakir rek kumaha oge bodo duka pokona ningali ahli ibadah ahli Allah berarti ngagungkeun ahli Allah lah kena kopeahna duple ieu ahli Allah tahajudna mah eleh urang agungkeun mulya si eta jeung aing ceuk Allah mah tah eta jalma nu rek mareunang husnul nu sok ngahinakeun ahli Allah kan boro-boro husnul khotimah jadi jalma paham agama ge moal. Jalma anu ngahinakeun ahli Allah ulah dihinakeun ulama marek sakerek kumaha ge ulama. Aya salah eta mah kasalahan manehna. Lain ka ulama anu salah. Gitu. Kitu ulah ngahinakeun ka ulama kang sakumaha we oge. Nu ngahinakeun ahli Allah ku Allah ditutup hatena moal paham kana agama Allah. Jeung moal dimulyakeun ku Allah. Moal kang moal dimulyakeun ku Allah. Malah ku Allah diahlikeun dina batal, dina maksiat. Aya budak nu hese bener-bener teuing. Baheula bapana kacida ka ajengan deui. Belat budakna teh berujung teh hayangeun bener. Nauzubillahi min atuh urang maka ari resep bisi hebat teuing mah tuh ulah-ulah keul.
netral we aing malah biasa ka jalma biasa. Lamun mahabah mah kok hebat. Abdi ngangos di Cilacap tuh aya tukang ngadong ajengan anakna jadi kiai jumhur 2 hektar pesantren kan. Mau masjid 4 miliar. So. Di mana ajengan ya? Duh kada cenah. Ngaralut we mobil semen teh cenah. Lamun kudu dibawa harita kabeh ti dieu beak kabeh cenah sabanyar. Ting ti mana nyari malaikat makang sugan. Kan we lah teh yang apal itu penting masjid we anggeus teh. Gitu kan. Saeta tukang ngawarung leutik. Baheula mun ajengan ka masjid teu kadugan sok digandong. Cicing memeh lor besok. Ke katingali dama panas gandong. Areka mantri Kang kunaon teu ka mantri ke cenah. Itu motorna can aya digandong ku maneh. Teu boga maneh ke motor. Gandong ku abdi cenah gandong. Jadi kiai jumhur anak ajengan eureun anu jadi kiai. Abdi hampir ruas, aing eureun we jadi ajengan gitu. Ya anak anu ngagandong jadi ajengan, ari ajengan budakna anu jadi ajengan. Ngan untung dibere mikir ku Allah teh. Sakilat. Ke depan ajengan cenah hitung-hitung gitu bahasana teh Kang, cek Allah teh. Lamun anak jadi ajengan, anak ajengan kalimpes teh moal jumhur. Ku Allah, waduh, makrullahi teh bener. Pangakal-ngakal Allah mah hebat. Ulah jadi ajengan. Budak ajengan ini ke Jakarta, Bandung. Oh, balungar boga PT, boga nanaon anak ajengan. Nu ngawuruk budak batur sok kagandong ajengan. Tapi duitnya diberi ku budak ajengan. Tuh. Siapa jadi tukang mere duit, ngawuruk mah geus cukup bapa maneh ge hebat. Tak ieu ye cenah jalma supaya jadi hebat. Kumaha mah Kang? Boh tadina mah hampir disirikan. Aduh, gitunya rahasia Allah. Tak maneh mah cenah usaha aja gitu tapi ikhlas. Panu penting mah operanana Kang bener. Lain kudu ngawuruk kabeh atuh paheuri. Engke teh pasa sedak. Engke teh parebut ngawuruk gitu Kang. Ajengan loba ting sok parebut lin. Aya nu ngabaeudan ajengan sebagian aing ku sia. Ulah entak. Kan yang penting orang dina usaha maju, yang penting tasurupkeun di jalan Allah. Budak pinter ngabantu agama Allah di pesantren bis. Naon ku tanaga, ku ilmu, ku doa oge. Dak aing mah duit teu boga, ngaji teu pinter, dak kula otakna memang turunan ti aing. Teu pati pinter, ngaduakeun we sia mah. Hate tawadu bari ngadu. Nah, gitu. Diduakeun ku nu tarawado mah mustajab doana. Tak gitu Kang, diserahkannya. Kalau 12:30 teu kenyahoan. Tak gitu Kang, moga-moga diberkahkeun ku Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.